Hayu besti ayeuna mah urang masak deui ieu teh tah. Jang dikumbah si percabe-cabeanana teh besti nya tah. Teu boga cengek dombana teh teh dibukana kulkas teh eueuh ayeuna cengek nu naleutik besti. Bae make cengek nu naleutik oge nu penting aya lada-ladaan saeutik. Tuh aya nu sarua teu nya besti lamun ibu-ibu teh mikir deuk masak naon ayeuna teh nya kamari masak ieu anggeus ayeuna deuk masak naon bararingungnya besti lamun meuli dengan saeutik teu kanjat jengke deui ari masakan mending jengke bisa jeung sore jeung peuting kadang teu beak besti jeung isukan deui ieu teh dihaneutkeun besti. Tuh anggeus geuning ieu teh ngagoreng ieunana tah ngeuretan cengekna ayeuna mah ngagoreng tahu tah besti soalna deuk dicampuran jeung tahu ieu teh meh rada loba tah jait we da geus asak asupkeun we si bawangna teh besti meh seungit goreng heula tah tuh geus kieu mah asupkeun we bumbu aromatikna besti tah sakitu deuk masak udang ieu teh besti tuh udangna teh asupkeun we si udangna teh diaduk-aduk heula bae tong dicaian besti dari masak udang mah sok kaluar caina sorangan ieu teh tuh aduk-aduk besti tong poho geus diaduk-aduk ieu teh besti nya tinggal asupkeun we ieu teh si tahuna tah tuh di tahuan besti tuh jadi we rada loba besti ieu teh nu tadina saeutik teh tuh bumbuan we ayeuna mah ieu teh deuk dibumbuan deuk dimasak saos tiram besti tah bumbuan we sagala diasupkeun bumbuna teh besti beh ngeunah tuh saosan ieu teh tuh geuning besti asak we masa geudeung deui ogenan besti tuh dikulah kaleh tuh geus kieu mah besti tinggal diparinkeun we ieu teh kana wadah da asak ieu teh tah tuh parinkeun we besti asaknya tuh ayo hatur nuhun besti tos nongton videona.